Tah, tulang ayangan, lupas anjing. Boga yuk. Deket bos, teman. Yuk. Si Obog. Weh, mau dong ingatan. Ya, mau dirasa. Kalau aing ditinggalkan, salah udah. Cih, nah kan marah-marah ke aing mah udah ngayangan yang paisa. Oh, nah ya naon mah budak. Mana sarwana bisa. Karena aing gua ada aja kali aing tinggalkan mah. Iya anjing. Aduh anjing mah. Aya naon sih budak ke aing kalah ngaplok-koplok. Cah lah, dang aralungkeun ka situ. Oh iya lah bos, mau alungkeun ka situ tah. Goblok sa ini belum omongan wae ru. Geus eta goblok. Ya, mau doa aing euy. Udah apa itu dunia. Kuat pisan. Bos di mana sih Pik eta? Anjing, Pik. Ulang lauk mana Pik euy? Geus menjala tuh bos tah. Opik gitu loh tah ikan kita ikan yo. Di situ Arapa itu ikan hampala. Tah deuleu barudak aing. Yong. Ikan. Halik aing ayang ising. Cek aing mah hayang lauk mah ulah tingkah walungan. Meuli we di pasar cek aing mah geus puguh capek-capek ngaheurap Pik. Oji, arek ngising jig nah ada aing mah teu ditaheureun ieu tah jong kan ieu tah jalan tah. Aing mah tah dulu lauk lauk. Aing mah ari meuli mah ti pasar da aing lain teu gablek duit mah bos. Ngan mana? Hanya mending kana di walungan atuh tah menang sagede kege ngeunah kana hate aduh. Ikan. Bade dibakar. Ah, lumayan. Tuh kan berisi ikan. Anjir, asup euy. Pedas. Ah, geus meunang ieu hayang udud ah. Aduh, aing rokona tinggalin jaba di imah euy, aing kudu ka warung heula ieu mah ieu. Hah, aing. Lega. Aduh. Dah, tuh aing di jailan si Sopir tadi aku papangin jeung aing lauk-lauk di kanyat kana irungkeun ku aing di jailan saku aing mah deuleu. Gerakna galen. Dah, tangkal mana nya ku aing dikaitkeun ku aing geurapna euy. Eta juga mah ku aing. Di dieu ku aing alieuna teh lah ku aing. Ya. Kaitkeun ku aing. Ku aing. Goblok kopi lah ku aing. Mun agul pisan lauk sa hiji ge mun kana tukang irungkeun ka aing. Kok Taufik labok. Nah, aing poho bosan ubarna aing hayang udud kudu ngingkig heula meuli. Merokok enak, ikan ada. Aduh, kusireum buah hantu eta. Bagus. Ah, kita menjala lagi, Jang. Kita menjala lagi. Astagfirullahaladzim, aing hurap aing mana, oi? Pan tadi dia. La ilaha illallah itu hurap aing di luhur. Aduh, na ieu gagawean sa goblogna teh. Anjing, geus masalah ieu si bos areta yeuh. Moe nyetana teh ku aing digendir huluna. Ya kumaha naekanana hurap aing di luhur. Aduh, aing euy deng, aing mah heueuh biadab-biadabna eta jalma. Aduh, aing euy deng, teuing aing ieu kumaha tuh nasib urang euy aing geus kieu. Na eta rek nepikeun ka kolot bos areta ka aing. Ayo wae geuningan ngajailan. Kubahanana teh. Ku aing deuleukeun mun panggih sia nya. Deng, aing ieu kumaha tuh abi ieu ngalajala di luhur.